Karim. Urang menang untung urusan Allah. Urang menang rugi nang Allah. Urang keur meujeuhna salu nang Allah. Urang menang musibah nang Allah. Oh, ini perkara keluar tina aturan Allah. Muhammad ternyata kacapean. Letih lesu terjadi terhadap Muhammad. Lantaran keberadaan Muhammad letih jeung lesu, maka dalam peperangan aya dina kekalahan. Wow, kaum munafik teh surak. Wei, pohara jasa. Berita hoak tersebut teh datang ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cek Kangjeng Nabi, heueuh ya. Kaula teu letih, teu lesu, tegar luar biasa. Geus diberitakeun seperti eta. Kemudian dalam peperangan urang sakieu naon kitu optimalna eueuh nu ngeluh saurang-urangan tapi diberitakeun seperti eta. Masya Allah. Kanjeng ngadenge berita tersebut kaget. Oh, budak teh seperti eta. Mantak jol malaikat Jibril mawa ayat Muhammad. Intusibka hasanatun lamun mah anjeun teh menang kangeunahan kabagusan dalam peperangan teh, seperti dalam peperangan teh dibantu ku malaikat aya pitulung Allah menang, kemudian menang godimah tah munafik mah tasuhu ngarasa teunaheun ngarasa sempit ngarasa tegenah teu senang setik-etik acan ngadenge berita Kangjeng menang, ngadenge berita Kangjeng beserta para tentarana menang godimah. Munafik mah teu senang setik-etik acan. Kitu atuh ja musuh asli nama munafik teh musuh. Mantak urang ya tah. Lamun aya jelema ka urang kos kitu tah, urang ketika menang cilaka, mana seserian. Eta ge termasuk incukna. Incuk munafik. Masyaallah. Wa in tusibka musibatu yaqulu qad aqadna amrana. Muhammad, lamun manjeun teh menang musibah anu sangat luar biasa eleh, misalnya peperangan teh teu berhasil ngamenangkeun teh sehingga eueuh ghanimah, yaqulu munafik mah ngomongna teh qadaqna amrona, deuh kami teh kapan geus ngalep kana urusan kami ya nek geus mikir samemehna ge asak-asak, kami geus mikir asak-asak nu mantak kami teu milu ge ka medan laga, kami mah qadaqna amrona min qablu memeh perang memeh kajadian musibah teh kami geus nyaho, perang teh bakal pieleheun kami geus nyaho, ieu teh bakal aya kerugian di urang, nu mantak kami mah teu milu ngomong kitu naik teh wa hum farihun barungah kitu teh. Eta karakter munafik. Urang menang kangeunahan nyana tenang teungeunah jeung senang. Urang menang musibah oh nyana seserian, eta munafik. Bisi urang boga batur kos kitu sing ade. Bahkan ieu mah lain batur deui, pamajikan. Pamajikan teh lamun anu nyandung mah kos kitu, mun urang meunang kasenangan jeung nu ngora teh. Tah nyana mah bendung.
Bedu tah lamun urang menang cilaka keur jeung nomor hadege mun kadenge misalna urang jeung ngora aju kebeneran motorna anu maling tek kabeh itu dipaling jeung jelema-jelemana eta pamajikan teu beres sakos kitu eueuh tapi di urang mah eueuh nu bener garib kan masyaallah loba teh urang gadenge kos karan itu jeung dulur teu hade mah jadi musuh jeung pamajikan teu saluyung mah jadi musuh anu ngeunah mah mun urang menang cilaka teh di jalan lokolo teh masyaallah mudah-mudahan motorna ya nu maling ya Allah ya Rabbi kakana mah teu naon alhamdulillah masyaallah kula mah motor onam sepeda motor nu penting mah jelemana bae kula butuh kanyana kan kitu ge rada deureus ngeunaheun kan itu cara kieu motorna anu maling heuh nya keur jeung ngore nya heuh hadege kadenge aja sakucil hadege oh mani ngejelger kana hate hadege masyaallah bahasa orang barat si hadege jadi cilong bahasa kos gitu lemes tuh masyaallah ya dek urang ge boga non gitu ngaranna tatangga boga babaturan kudu nu sauyuna ngeunaheun perasa urang di lembur teh ketika urang ka masjid babarengan jeung manehanana ke ngobrol babarengan rencana yu urang zarah-zarah babarengan kayu urang ka kota babarengan nah eta kan ngeunaheun ketika urang sorangan juga beja ka manehanana bahwa urang keur ka Banten kabeneran motor nyenggol seti kacana peupeus nya hari wae kacana heuh masyaallah teman-teman teu naon teh ya Allah ya Rabbi Gusti mudah-mudahan disalametkeun babaturan kula nu sok babarengan ka masjid ka matakan ngeunaheun kadengena ku urang lain ge sia teh cilaka motorna teh motorna mah teu naon ngan kacana doang peupeus aju atuh nanti kayang mah ketabrak gitu abe emang gua sih gemes-gemes dah sudah si eta pan sia kadeuleuh sok ngara non gitu ngara diuk bareng aya meme ka masjid teh diuk bae kitu ge rokok aing be akunyana oh urusan ada bontot tolol tah budak teh cara kieu teh ya diuk bareng sia teh ngarokok henteu tah di aing tuh kan ngeunaheun eta teh kudu ngomong gitu blek we langsung ngeunaheun kan ginu ngarokok bareng ji cek eta mun bari ngopi mah ngeunaheun dah kopi kan ngeunaheun keisuk benang 2 poe jeung nyana nu kitu lah kitu ieu kaluarkeun ulah tapi aing tuh sa tuh hayang sia hayang kopi kan henteu kudu hayang susu kopi susu jeung tah kan ngeunaheun teh urang kos kitu sakalina poe katiluna eueuh nu ngarokok nu nyusu kabeh eta kan ngeunaan sauyunan ngaranna masyaallah nikmat tadi lembur lamun geus kos kitu ngeunaheun bas ye aing ke Banten ye ke Banten siapa sih milu ai milu mah hayangan atuh nya kitu teh we nya kitu teh kumaha henteu lah aing mah ngadoakeun bae maksudna sih kunaon emang tuh milu defisit sia ieu boga bahasa defisit dang ti mana aing we ngadege ge baheula aja defisit mah ali harmoko teh tah oh negara defisit nah tah aing aya sisa-sisa baheula oh jadi saya ke defisit teh sugan boga saeutik lah boro-boro boga kawaruge candi bayar urut belanja entah emang ngadoakeun lagi bunga bae bisa ka ditu ye lain kitu asana aing usia mah teu haneuteun teh atuh jatuh dipaksakeun ge aing mah bisana awak diperet itu lain keluar duit getih ngilu bae milu ongkosna geus tanggung jawab aing maksudna tanggung jawab teh kumaha ieu ayo milu bae pokona geus aing tanggung jawab geus pokona sia mah milu bae geus aing mah ai sia teh milu pan urang ka masjid bareng ngomong bareng ka Banten bareng urusanana
milu gratis atuh gratis kan ke iraha bae bogana bayar ngarana tah aing bar ngabeberat diri aing keur ngabebener awak ka Allah ya da aing kadege ngomong siasa aing lain deui aing urut baheula keur ngorang-ngorang bari ditobatan geus aing mumpung loba patula patali jeung nanaon aing mah boga duit zarat teu boga duit geus aing di dieu bae hadiah puji awal mah nyahoeun ieu pan aju pinter sia atuh emang wali mah ongkos saha ongkos jelema biasa tuh teh urang hadiah di dieu tuh kadenge ku jana kadenge ditanya pan sia hadiahna di imah bae depisit bos eta kitu geus milu-milu geus gratis nah kitu nah tapi yang mah deuk teh dihareup sia gratis ongko dihareup aing di tukang mabok aing mah aing geus ngarasa asal di tukang beng mabok teu beurang gitu komo ieu naik mobil naon ieu naik mobil naon sia naik mobil eta teh tah naon gara elep teh beuh aing mah biasa naik baby ben man baheula sia ngomong sakumaha teu jelas aing diarep atuh di tegabung di tukang puyang aing gratis mah di tukang ten nawar keneh bu gratis masih nawar keneh bae ayo geus teu naon geus naon eta kara kan ngeunaheun ka urang eta babaturan ya Allah ya Rabb sebenarnya mah lamun urang nyaritakeun ganjaran mah aya aturan urang cicing bae di imah tapi menang ganjaran gede ongkos jelema deuk ngaji teu boga mobil laju ku urang di mobilan urangna mah teu ngaji beuh ganjaranna sa mobil ka urang kabeh aya jelema deuk ka Banten laju manehanana hayang ka Banten tapi teu boga duit dah teu dibiak eta lain lalagaan komo munggah haji mah sia lain hayang munggah haji atuh lain hayang-hayang deui geus ka impi-impikeun ngaju atuh nyaho sorangan kos kieu kaayaanana sadek lamun munggah haji naon sia ngomong hei sia rek munggah haji itu bener ieu sok ulah sok ngabibitan nu hayang sia mah atuh sia hayang atuh lain hayang-hayang deui geus ngimpi-ngimpi aing geus moto gara-gara itu gara daftar lu bener dulu eta kan ditanya gitu kayak kumaha nu nanyana kan lamun nu nanyana emang biasa sok mere biasa sok ngaberangkatkeun kadenge kurang kan bunga tapi lamun ditanya ku sieu misalnya zer hayang gapakah aya geus geura berangkat teh mah hayu geura berangkat bae maksudna hayu sia leumpang goblok ditanya ku sia teh aya urang ge atuh titah leumpang ka mah onceng kos ngomong kos lu bener horenganan atuh nganyana mah bageur jasa nyana tah jeung pende keur dahar jelema liwat atuh dibere bae masyaallah tos ku bageur-bageur teuing tos keur dahar keur ngopi jelema liwat atuh dibere bae parah ka bageuranana datang ka dinya tah malah mah deres penting ngabibita mah hei sia liwat los liwat tah aing ngopi tah surudut zolimna deui tah mah ya Allah ya tah kos urang bawa kado batur teu dibere mau kado sareungit asa ieu kado pohara jasa nyana ge milu dan aduh bangunan ngeunah makana meuli amoh kadanan ku mere eta makana meuli jelema mah kan jelema teu boga duit bari kitu kan emang teu kasuat boga duit deleukeun ku aing sia aing meuli kado satrek dikahulusiakeun geus mulai teu beres geus aduh tak eta nu batak dihese neangan nu sauyunan teh tuh ieu karakter munafik seperti kos kieu ya Allah batur anu menang cilaka nyana nu seserian ketika batur menang kesenangan nyana nu gering munafik
Dilanjut ku Gusti Allah. Qul la yusiba illa ma kataballahu lana. Bejakeun ku anjeun he Jibril. Qul bejakeun ku anjeun ka para munafikin ceuk malaikat ka Kangjeng Nabi. Ulah boga karakter model kos itu. Ketika mukminin menang musibahnya nanu emprak seserian, hei laysibana sama sekali teu kena ka urang musibah illa bakataballahu lana, kecuali geus aya catatan ti Gusti Allah ka urang sadayana. Wa maulana Allah anu ngalindungi, nu nulungan, nu utar atur ka urusan urang sadaya. Allah, masya Allah karim. Urang menang untung urusan Allah, urang menang rugi nang Allah, urang keur meujeuhna saluyu nang Allah, urang menang musibah nang Allah. Oh, iki perkara keluar tina aturan Allah. Kullu syai'in biqadaillahi wa qadari. Sakabeh perkara aya dina qada jeung qadar Allah. Nu kaluar ti qada jeung qadar Allah eueuh. Puabeh urang hayang kawin jasa encan mah ku Allah dibere jodoh atuh moal kawin kajen kuku mah ge narima urang kana keputusan Allah. Urang can hayang kawin can sapira umur teh kakarek ge 17 18 atau 20 tahun tapi ku kolot dikawinkeun be kudu kawin be kawin enggeus takdir ti Gusti Allah kos kitu. Urang dagang di modalan puluhan juta rengse jeung modal-modalna nang Allah. Urang dagang ti mimitilah sapilah dagang asongan gede boy kuari jadi bos nang Allah. Urang ti tajong musibah nang Allah. Urang kabeneran kena terjangkit penyakit salesma nang Allah. Wow, kuari teh cenah ieu kumpul di awak teh. Naon? Hiji jantung. Halo, aju naon deui? Paru-paru. Lah. Tereh tah mah pernapasan kan tah mah. Saya sok ngomong kitu. Heeh, maksudna pan urang teh bisa sehat teh napas. Ai paru-paru mah pan urusan napas. Aing lamun sia bebeja urusan muriang bisul mah jauh keneh teh mah napas. Jauh, tapi kan ai urusan asma mah teu paru-paru teh urusanana. Heuh, ya aing. Aju naon deui darah tinggi. Jeh. Tah mah panglima kabeh tah mah. Penyakit panglima tah mah. Aduh, ya ieu atas cek urang teh. Aing ngadenge kamari pengajian. Horenganan kabeh ge nang Allah. Emang sih nang Allah. Ya lagi ngomongna sangekeun. Ayeuna mah nang Allah kabeh. Ngan kieu-kieu teuing jeung eta. Atuh teu kieu-kieu teuing geus kabeh ge nang Allah. Jah urang inget ka dinya mah kabeh ge nang Allah. Tah. Deres aing ngaji mah deres. Deres aya sadar. Aya hiji jelema datang ka Ali bin Husain. Sidna Husain boga anak ngaranna Ali. Boh, wali. Sidna Husain waliun min auliyaillah. Silsilah thariqah ka Sidna Husain mayoritas. Boga anak Ali. Hebat. Datang tamu ka Ali Sidna Ali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cekna calik. Aya naon? Cek ngomong Sunda. Iya, cek gara teh dek usul urusan dagang. Maksudna kula dagang cek gana terus bae teu pernah we. Ye aya leuwihna dina aya leuwihna ge haju beak deui bae teu rek nyangkrung. Cerik Ali bin Husain. Cek
cerik inghak-inghakan terus cager deui barang cager deui ngomong deui Sayyid cekena teh ieu kula ieu selain daripada dagang tani cekena tani ge batur babaragus cekena tapi nu kula mah teu wudu be cekena aya ya ijang dahar mah kitu jeung dijual we ala kadar saeutik mah ngan teu cara batur be cerik deui cerik deui bae cerik deui bae cager we ngomong deui iya cekina teh boga onta sababaraha kadang-kadang disewakeun ku batur teh lambat balik inghak-inghakan geus beres sekarang Cek Ali bin Husain teh lamun aya jelema kamusibahan dibere musibah teh ulah-ulana naon 3 musibah nu cek Kangjeng Nabi cek aki hiji bae dijadikeun hitungan dijadikeun itibar salamet bakalna hiji di antara 3 musibah naon eta cek tamu nomor kahiji musibah teh kalengitan umur lamun manehanana di musibahan ku Gusti Allah kalengitan umur unggal poe urang teh kapan ieu leungit umur sebagai modal dibandingkeun jeung leungit dunia nyana prihatinan keneh leungit umur batan leungit dunia eta jelema bakal salamet jaga di akhirat tapi lolobana jelema anu katingali jeung nu kadenge ku kaula mah cek Ali bin Husain teh ai leungit dunia mah cerik luar biasa leungit onta cerik luar biasa leungit dinar dirham cerik luar biasa boro-boro eta dagang kerugi ge cerik luar biasa jeung cerikan dunia nu bakal ditinggalkeun ai umur leungit teu pernah dicerikan eta tamu kieu tah lamun urang geus kalengitan kamusibahan umur dikurangan ku Gusti Allah leungit mun urang boga jatah 50 ku ari teh keur geus umur 40 tinggal 10 deui lamun urang umur teh genep 10 ku ari 50 11 bulan 28 poe berarti tinggal 2 poin umur leungit tapi kurang teu pernah kalengitan umur teh poe anu lobaan pake ibadah apa lobaan pake maksiat ku aing teh poe anu kuari tibalik datang ka ayeuna geus sabaraha puluh tahun pernah urang nyengcerikan leungit umur sebagai modal Gusti Allah nalangsa teu pernah kunaon aya leungit senda jepit ceri Masya Allah leungit duit mending mun gede 10.000 ge ngadukunkeun aya beakna mapan 2 juta eta kan garoblok na jelema eta garoblok na jelema eta kan Masya Allah cek MZ teh mata makan jelema teh kitu jatuh ketiban tangga ih leungit motor naon sih leungit motor beat na eta tahun sabaraha tahun 2000 Allah lu sakiaki ya kan ayo waduh kukula geus dikakiaikeun teu geus kadukun teu kuari anu geus beak 25 juta kula yang sia goblok apa tolol sih leungit motor beak ambo beak 25 juta eta ka jelema tolol aing mah penasaran doang sa ieu jelema anu malingna hayang jauh doang aing mah pokona mah henteu teu dikukumahakeun kakula ge loba kieu cenah kula leungit motor ieu mah hayang nyaho we jelema mal dikukumahakeun mal dikukumahakeun eta hayang nyaho teh naon hayang nyaho doang cenah geus nyaho mah pasti dibebek ku sia eta ngomongna mal dinaonkeun ta eta leungit motor mah eta leungit sendal mah eta leungit duit mah kainget-ingeteunana terus bae
malah mah 15 tahunan silam pernah leungit motor datang ke kuari inget ras hate asana nyongkelit hate ai hudang merereng jagaan ingat ka motor baheula keur meujeun resep ka dunya mah ku cinta-cintana datang ka kagundam-gundamkeun 20 tahun silam 15 tahun silam masih kainget-inget keneh. Tapi umur leungit musibah leungit dunia terus bae ditaliti musibah leungit umur mah teu dipirale cicing beta tamu bener kedua naon teh nu kadua musibah rezeki maksudna musibah rezeki teh kapan geus catetanana rezeki urang teh di Lauhil Mahfuz teh poe ieu poe isuk dan selanjutnya datang ka maut ketika geus beak rezeki urang pae lamun aya keneh mari ti jamala ka wajen teh bering adag-adagan ge nu jadi masalah musibah dagang musibah usaha lamun manehanana usahana nu penting mah meraih dunia keuntungan sebanyak-banyaknya tidak ada perhitungan halal atau haram tak ieu kamusibahan rezeki model kos kitu teu pernah ditafakuran dijadikeun iktibar padahal lamun dagang lamun tani mun usaha manehanana make perjalanan nu halal usahana bae diganjar komo hasilna aju dibikeun ka anak pamajikan disodakohkeun disabaraha lipat ti mimiti berangkat dagangna ganjaran kemudian hasilna ganjaran kemudian dibikeun ka anak incu ganjaran disodakohkeun ka fakir miskin ganjaran dibangunkeun ka majelis taklim ka masjid ganjaran da teu inget ka dinya lamun halal jadi ganjaran tapi lamun haram disodakohkeun teu jadi ganjaran didahar bakal jadi laknat ti Gusti Allah musibah model kos kitu kunaon tilok dipikir laporanana ngan sakadar leungit ieu leungit itu kurang ieu kurang itu sugan teh didoakeun orang dicarekan lain carekan urusanana ieu lain jang sia engke jang tahun 2019 jelema loba nu kos kitu tuh tahun 2019 di mana itu kuari ti mimiti dagang nyokot duit bang teh kapan geus jelas-jelas riba belah dituna kapan katibuhu wa syahiduhu kabeh juru tulisna saksina pelakuna geus jelas kabeh eta teh neraka kabeh wari mayoritas teu bisa bang anu ternama bang anu keliling disebutna bang naon kana nyarahol kabeh tarolol goblok sia dasar pemain bang kabeh meureunana ya Allah ya Rabbi kunaon lain dadehem tolol sia datang ka paeh bang keneh bae kita urusan rezeki musibah ketika orang make duit anu haram nyokot lagi geus neraka ngagolangkeun lagi ka neraka hasil lagi kan jadi neraka ketika kurang dibikeun hasilna ka anak pamajikan neraka sarua bae kabelah dituna disodakokeun emang bakal jadi sodako haram bae moal jadi sodako tah musibah eta teu pernah dipikir cek Ali bin Husain aduh cak tamu teh aduh lain aduh tuh moal kebal teh hirup teh make jeung asal teh kumaha carana ieu hayang kebeli motor teu bisa meuli motor teh kredit nah ieu kredit dua harga satu benda dua akad iya nu bahaya ge kredit khusus kredit halal kontan jeung kredit akur harga halal iya satu benda dua akad beda harga haram kuari naon atuh nu teu haram kuari
ngaji mah terus bae ngaji unggal minggu ngaji asup deui kaburu paes ya dikirahan ngeureunnan ngridit sia ji ta Ali bin Husain musibah cek manehanana ieu teu pernah ditolerir musibah teh kunaon teu pernah diperhitungkeun masyaallah karim duit tuku sekarang itu ya Allah ya Sayyidina Umar begitu manehanana jadi khalifah kemudian gitu Salman Al-Farisi diutus kita jadi gubernur di daerah Madain deket ka Iran didinya teh tidinya manehanana jadi gubernur barang diteliti eta luar biasa jujur jeung adilna kejujuran jeung keadilan Salman Al-Farisi teh tandingan cek masyarakat hanjakal mah hiji teu daek ngarobah pakaian dua teu daek ngarobah tempat tilu teu daek ngarobah dahar padahal mah cek masyarakat terutama bisikan-bisikan di sekelilingna pannyana jadi gubernur atuh hiji make pakaian anu layak dua patempatan jasok katatamuan ka panti berbagai penjuru daerah tilu dahareunana atuh Sina Umar ngadenge kitu cerik Sina Umar cerik nyencerikan masyarakat asaras ingat cerik telila datang Salman Al-Farisi teh diiring ku tokoh-tokoh masyarakat maksudna dek galaporkeun soal eta tah urusan kenegaraan alhamdulillah masyaallah cuman hiji be ieu Salman mah pakaian anak eta be jeung eta bangunangan boga dua doang itu diseuseuh eta dipake mun eta diseuseuh itu dipake geus disiap-siapkeun ge ti Baitul Mal nya mambung mereka hiji kadua ieu tempat teu layak jang seorang gubernur tilu tempat-tempat makanan jeung minuman opat makanan jeung minuman eta tah nu dilaporkeun cek Sayyidina Umar teh kula teu salah milih gubernur feeling kaula hati kecil kaula teh pas nyeun gubernur model anjeun Salman bener anjeun kitu leres ieu mah deuk ditanya bae alasan anjeun nu mantep teu daek ngarobah kitu bae kumaha kieu ya Amirul Mukminin abdi dibere mandat alhamdulillah ku abdi dilaksanakeun sakumaha mestina adapun urusan pribadi abdi urusan abdi boga baju ngan sakikieuna lain teu kabeuli teu kudu nyokot ti Baitul Mal insyaallah tapi abdi teu hayang hiji nomor kadua tempat teu kudu nyokot ti Baitul Mal abdi ge siap jangan bangun pribadi jang pribadi abdi tapi abdi teu nomor katilu urusan dahareun jarak masyarakat mah dibere pedah tempatna hungkul atuh sapeda tempat naon hubunganna dahareun jeung tempat jadahareun bagus ge tempatna jore dahareun bagus tempatna jore jang ngeunah bae ayeuna tempatna bagus dahareunna jore aju teu ngeunah bae cek Sina Umar bener oge teu naon hubunganna urang boga tempatna bagus tina emas tah tapi dibere kadinya tek bae naon eusina bubur nu geus 5 poe nu kumaha emas teh emas urang make batok tapi waduh bubur kacang ijo campur ketan hitam iya make santen semua amis ya Allah ya Rabbi Gusti diendogan setik wah dadat geunah jasa tempatna batok nu tadi emas tapi bubur geus 5 poe naon hubunganna dahareun jeung tempat tamangan sakarang babanggaan doang ge Ki Fudoli
Doanya nama boh, lamun diondang teu 5 gelas terjadi ceramahna. Kudu 5 ge numpul dek. Ambo budak. Numpul dek. Mun cecekelan terjadi. Kudu cecekelan. Keur ieu kudu bagi tobat. Tuh siapa? Dasar hasud. Ala salala laon mane Salman cek Umar. Matak teu hayang. Hiji besi dianggap henteu nuturkeun ka Kangjeng Rasul abdi teh pan milu jeung Kangjeng Rasul teh. Ja Kangjeng Rasul teh pakaian anakku abdi ditiru model abdi kos kieu ye. Kangjeng teh teu pernah nu bagus-bagus. Ketika abdi naros ka Kangjeng pakaian ieu Salman, Kangjeng teh selalu make pakaian anu hareuras teu pernah nu lemes. Ditaros ku Salman tuan kok nganggo acukna kos kitu bae. Salman mualila di alam dunia ulah sok ngeunahan pakaian ke di sorga hayang pakaian nu kumaha ge tah inget ka ucapan Kangjeng. Cak Sidi Umar kagagas cak cenah. Ke zaman urang babarengan jeung Kangjeng Rasul. Coba iya mana tan wakur jeung Kangjeng Rasul. Mana? Ye cenah ieu budaya, leg-leg Gus ya budaya. Leg-leg Gus ya. Hayo kunaon teu nuturkeun sia nuturkeun saha sia kos kitu teh pakaian tah. Ulah deuleu ka dieu. Sia mah mangkos kieu mah bangkawarah sia mah. Geus atuh minimal urang geus salat-salat bae nuturkeun ka kajen geus ai kos kieu mah. Ieu mah pan lain. Hidup salat make batik. Giliran ka pasar make jubah. Deui. Kabeh pajar supi. Ieu mah garoblok kabeh ge tarolol. Atuh ya Allah hari ini ngaji mah biasa bae. Oh, dok salat make biasa bae. Meui ka pasar udang-udang dipake. Masya Allah. Bener iman edan leupas mah. Nomor kaduana urusan imah sapira imah. Ya Amirul Mukminin Nabi teh mualila bakal ninggalkeun alam dunia sedengkeun ke di akhirat teh kapan paling embung abdi ditanya soal dunia. Ai kitu mangan saya aya doang lah abdi gampang ke ngajawabna. Jageuninganan kurang kumaha Kangjeng Rasul teh manusia anu haram ka neraka. Jelas boga jaminan sorga. Tingali bumina penduduk surga nu Kangjeng teh di mana-mana urang bada lebet ka bumi Kangjeng teh kudu mendek. Di mana-mana Kangjeng lantas kulem teh geuning katingali dina tonggongna teh tertera urut palapah-palapah kormana ahli sorga nu jelas-jelas jaminan sorga model kos kitu mah nya abdi deuk ngaluwihan Kangjeng. Cek Sidina Umar kagagas baheula urang bareng. Katilu urusan wawadahan atuh sapira wawadahan. Abdi mah teu kudu nyokot ti Baitul Mal, ku abdi sorangan ge insyaallah. Hayang nu bararagus teh di pasar Ambalaya tapi geuningan anu diperlukeun mah kapan teh eusina lain wadahna. Ari wadahna mangan sakadar babanggaan sosombongan doang sedengkeun nu babanggaan nu sosombongan teh kapan meureunan di akhiratna bakal disiksa abdi embung ku gara-gara gelas, gara-gara piring, aju abdi kena siksa. Cek Sidina Umar bener-bener kagas tah sakitu. Tamah abdi dek dilanjut jadi gubernur mangga, da urusan pribadi abdi. Urusan kemasyarakatan sesuai jeung aturan insyaallah. Abdi ngarti, abdi teu ngarti, pasti abdi lapor naros ya Amirul Mukminin. Masyaallah ceurik Sidina Umar jeung eta nu milu ge careurik kabeh. Ai kos kitu bae atuh lainnya na bae. Ya urang ge meureun bakal ditanya di akhirat lain Salman bae. Urusan baju, urusan imah bareng Salman. Anjeun terus jadi gubernur kami bakal nuturkeun anjeun. Imah-imah kami nu aya dek dibeukeunnan ka fakir miskin kami malah dek saaya-aya bae. Tuh nasihat ti waliullah maka rasa ka jantung. Coba kiai nu kuat saudara-saudara. Saudara-saudara. Marilah kita sama-sama membangun masjid. Aya nyana nyokot duit masjid tolol. Lain akan pun sia.
kumaha narurutna jelema demo kabeh masyarakat ulah si eta pemimpinna mangkuna loba nu leungit coba ayo nah ieu tah nyaritakeun soal musibah ke di akhir zaman bakal loba musibah anu kena ka para pemimpin cak Sayyidina Umar Malikan Abdullah raja anu diktator encan ge lepas tina obrolan eta horenganan disatukangeun eta teh para gegeden Madinah teh ngarobrol deui urang boga Amirul Mukminin Umar bin Khattab teh pohara luar biasa ngan ieu urang boga pamimpin khalifah teh bajuna teh eta bae ka masjid eta ka masyarakat eta sarua oleh di samping eta teu layak Imam Amirul Mukminin nyaleutik jeung kata tamuan unggal poe di samping eta wawadahan-wawadahanana deui di luar kelayakan saha ceuk tokoh-tokoh Madinah nu wani negor Amirul Mukminin supaya layak tampil prima nanya ka ieu san wani kasih Umar setan ge si hulu sia sugan wani negor teu aing mah boro-boro negor aing mah neuleuna ge teu kuat sia atuh aing ngeritik mah ngeritik bae ngan aing kudu negor mah ka Sayyidina Umar Amirul Mukminin tumbung atuh sagala aya di nyana adil aya di nyana jujur aya di nyana aju gagah aya di nyana ngan eta masalah kelayakan doang ieu embung aing kudu negor mah mana teuing meureun aing dicaci maki tapi kan ieu negara kumaha lamun urang lapor ka Siti Aisyah jeung Siti Hafsah Siti Aisyah eta teh kapan kitu garwa Kangjeng ari Siti Hafsah sami putri Sayyidina Umar garwana keneh sia teh nyaho garwa pamajikan bangun sing haruleung naon garwa lah ora sira dangkak sira mah ora weruh garwa ngauleung mah aja peni naon garwa bikang sia mah bikang Ji dicelongok mah istri hese dibawa ke Bandung teh terpaham tah kan sopan itu kan garwa nah coba orang naros yuk aya 5 tokoh Madinah menghampiri Siti Aisyah sareng Siti Hafsah aya naon permasalahanna cek ummahatil mukminin kami 5an sebagai wakil masyarakat rek lapor naon ngalaporkeun tentang kelayakan Amirul Mukminin oh Abah Abdi cek Siti Hafsah mohon kitu teu adil teh jujur sanes mah sanes aya sababaraha perkawis ieu teh patali sareng acukna raksukanana kirang layak margi di sekitarna teh kapan seueur tokoh-tokoh ku ayana sakitu kami siap mangmeserkeun bade nu kumaha minaheun teh kana hate ngomong kos kitu aduh asa dikipasan teh kan ini kadua perkawis patali sakeung sareng ieu bumina henteu layak kanggo Amirul Mukminin teh kami siap mangbangunkeun katilu perkawis ieu perkawis wawadahan tah eta teh supados katinggalina sargep we kitu teh insyaallah puyang ngadanya dan lain ngomong tersebut ayo urang mah teh ya nomor ka hiji asana ngeunaheun kana jantung teh sebut perasaan
asal di bawah kos gitu beta orang Tangerang mah tuh aja bae sia-sia aing bisa diajak lemes teu bisa ih urang di dieu urang mun gapangi jeung urang Cilongok mah jeung urang Gelam teh di kamarana tuh kan bahasa di Gelam teh di kamarana nah gitu bahasa di kamarana pas gitu tapi lamun pondok di kamarana emang sia lain deui kan tah coba teh ka dieu teh kaputak deukeut di kamarana tuh lain deui tah saeutik tapi lamun di Cilongok bade ka mana tuh percaya siapa ini kurung kuno non gitu karena bahasa sarogol tapi pas di Cilongok ya Allah lah lemesna pohara geus kitu we geus kitu we tau kakawasaan Gusti cik Siti Aisyah bener kira-kira ye nu bakal lapor saha anjeun batu Habsah maneh mah pan putrina anakna siap tapi abang mah galak kula mah ngabaturan bae anjeun bae nu laporna ka Siti Aisyah aduh kula mah teu kuat dileletik nyaho jasa ka karakter abah maksudna teu meunang salah saeutik nu teu akur jeung agama atuh geus abah mah mantap disebut lagi Al-Faruq mantap lamun imah urang diteudeunana tadi luhur lawangna Umar Al-Faruq setan moal daekeun asli moal daekeun sieun bareng leup sok setan bareng leup penghuni Haji Pendi ini mah temen gua atuh setan dia setan leup penghuni ayeuna itu sieun bareng leup penghuni yo wah malah mah aing eleh guyana cak setan bisa ya pengangkatan setan dari manusia saja. Keterlaluan jasa setan. Nah, ayo guys urang bareng bae Siti Aisyah. Yuk, datang bareng. Bareng. Aya naon cik Sina Umar teh? Wahai ummahatil mukminin. Abdi kenging laporan-laporan ti para penggede-penggede Madinah. Soal naon? hiji soal baju nu dipake ku anjeun teh cenah ieu teh supaya layak bae ieu tokoh-tokoh dek mang meulikeun ci akur jeung maneh Salman kedua soal tempat lantaran dikunjungi di berbagai daerah anjeun teh kapan umah Amirul Mukminin nah kudu boga tempat anu layak bae tilu soal iya pertempatan percis amat kumaha cerik di sini Umar Aisyah Habsah anjeun teh pan pernah babarengan jeung Kangjeng hirup nyileuk kira duaan pan anjeun nu ngaladenan Kangjeng teh pernah teu Kangjeng boga baju na bararagus henteu atuh lamun kaula ku sadumeh jadi Amirul Mukminin aju pakaian bararagus atuh kumaha engke cek Kangjeng meureun ke di akhirat teh kaula teh meureunanan teu ditarima jadi babaturanana heueuh oge nya makana sapira baju hayang sakumaha sapira pakaian hayang nu kos kumaha gampang tapi nu dipikiran teh akur henteu jeung nu sok dilakukeun ku Kangjeng akur henteu tah ieu nu dipake ka sieun nu mantep ketika aya di Indonesia aya seorang kiai jadi khatib make jubah disengsirikeun di Jawa teh kulantaran teu make kitu batik disengsirikeun penggede-penggede teh matak disengsirikeun eta urang makan orang Indonesia lain orang Arab teh mah ke Arab-Araban ngadalil biasa kiai ge ngan kulantaran kiai hartina dilawan salah teh dilawan salah urusanana pan ieu mah urusan nafsu ngaleos tah kiai teh di Indonesia mah di Indonesia urang make jubah teh pajar Araban
pajar hahabiban pajar kholipahan je ini kudu disesuaikan sumutna ye sia naon sia masih disesuaikan sok aya si sembarangan sia ngomong ke sorga hayang lain cenah jubah macam teh mah di Arab macam oh ieu ge naon karang-karana di Jidah urang Yaman tukang mawaan barang make jubah atuh lain nu eta tolol si maneuleuna si eta tah inget kan ini budak korenganan di dieu mah kiai kabeh tukang-tukang mawaan tas kiai cenah pan urang Yaman pan mereka ieu kabeh budak di urang mah kus kitu teh cuma kiai cenah orang di dieu kiai kabeh atunya mah sasalaman ku eta tah ini cium tangan pahara ini eta ada aki-aki baca teu kadenge dongeng kos kitu ini ih masyaallah hajupan ngomongnya kan horenganan di dieu mah maca Quran kabeh keur digawe ge maca Quran bae kabeh teu nyahoun eta bahasa da tolol tadi nya atuh barang ditanya urang mana tatang aja pengen dipaing atuh sapira pondok nyaho naon nah ieu mah urusanana nuturkeun Kangjeng moal Syekh Nawawi nulis di Nariyat Syekh Nawawi nulis di berbagai tuturkeun Kangjeng tah wahai ummahatil mukminin wal mukminat Aisyah Hafsah manehkeun bareng jeung Kangjeng ngaladenan pernah teu hayang kemewahan dunia Kangjeng henteu pernah henteu di imah tangga aya tempat-tempat anu mewah teu aya naon cenah isin cenah ka Gusti atuh Kangjeng bae isin itu ngomong kaula ya cek Sayyidina Umar inna fil akhirati aqabatan sanyanyana di akhirat loba tajakan loba masalah loba beban tuh loba beban di akhirat teh tanya itu nah nu paling selamat adalah al-mukhifun jelema anu ngentengkeun beban di dunia ketika di dunia ngentengkeun sorangan lah sapira baju lah sapira imah lah sapira ke engke bae di surga tah di dunia na dielah-elah bae nah al-mukhifun ngaranna cek Sina Umar di akhiratna beban-beban tersebut bakal selesai. Urang kan lamun maot ya ditanyakeun imah menang meuli duitna ti mana kendaraan menang ti mana eta kan proses kos kitu kan angel kok mun pamajikanna opat mah nu ieu jadi tanya-tanya tah hade ge tanya cek malaikat diem lu aduh dagang karung ditanya ayo sabaraha jenis karung ayo coba nah kemudian cara dagangna kumaha modalna ti mana ka mana jeung kumaha di ka mana keun teh duit karung teh mangkaning neraka geus tiba asal ditanya bae di mana eta nang ti mana eta seuneu neraka nya geus kieu bae aduh sanggeusna transaksi kemudian duitna eta nu katarima dihitung sanggeusna dihitung haju leuwih kon teh dibalikeun deui Aduh. Geus katarima ju duitna eta nu digunakeun pake dahar, pake nginum jeung keluarga sesana dikamanakeun di neraka. Cak aja pending geus abdi bae teu ditanya maning digejeburkeun we gejeburkeun. Capek. Ulahum. Ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Rabb. Dailah inna fil akhirati aqabatan di akhirat bakal loba beban-beban anu luar biasa nu pang salamatna al mukhifun jelema anu ngentengkeun beban waktu di dunia pancena ari bapa anjeun mah sugih etas Sina Abu Bakar Siddiq
maneh maneuleut teh sugihna sugih teh di aku kitu ku Sayyidina Abu Bakar henteu kula teh nuturkeun Sayyidina Abu Bakar belah diturkeun Kanjeng sugih teh pamere Allah tapi teu pernah ngaku kasugihanana jelema nu aya sabaraha disuguhan bae ku manehanana ayo terus bahkan Kanjeng Nabi lamun aya katamuan nu dipanggil teh Abu Bakar aya Bakar aya suguhan tamu mun nyana tamu kalaparan ketika dek balik Abu Bakar boga teh jang ongkos aya mun nyana mau bisa balik tah sugih teh mun kos kitu mah masalah tuh nyana teh perang sabaraha ribu onta tah sugih teh jang kos kitu tuh tinggal urang we aing ge kos kitu teu percaya dulu hayang numpakan ge teu beunang na mobil sakalina numpakan dideleukeun kotor sendal waduh cak adina teh ngomong deui naik mobil si eta yang aku gitu capek kotor saeutik bae ge beung rewang bae kan mobil teh kudu kumbah mobil teh kudu anu ngumah ge bekan kaduhung naik mobil eta sakalina aing mah naik kos kitu geus teh hayang aing mah moal deui aing naik mobil kos kitu lain ngeunaheun pan jadi nyiksa awak pan naik mobil teh ngeunaheun deuk diliuk kumaha bae ngeunaheun deuk naon teh deuk naon jadi urang jadi raja kan ngeunaheun di mobil ieu mah lain pan asal ngitukeun ulah tukang teh aing ge dia kahalangan sia pan teh jadi raja hah deuk ngaroko mobil ngaroko di mobil bau ya dek nyiduh bae sia mah nyiduh bae geus keluar ulah naik mobil ieu ambo sakalina utah tuh kan aduh jak nu boga mobil sia kaduh we ngajak sia sugan teh sia teu kampungan goblok ya mobil aing kau tahan mobil mewah tinggal mobil mewah kau tahan ada ditinggalkan embung tah ieu urang naik mobil teh supaya bebas itu mobil teh dunia jang sarana transportasi supaya urang ngeunaheun kumaha ieu mah pan lain asal naik mobil eta bae ngageter-geter heueuh ieu muka lawang mah lalauna ngagebruk budak mah mobil aing ajur ku sia ai selem kana teh gas aing mah naik mobil eta mendingan naik 08 bebas sakana teh emang meureun sakarakter jelema mah dah aya bebas naik truk karak bebas atuh lain jelema barang tah mah tah ieu cek Sidina Umar di akhirat bakalna loba tanjakan jeung loba beban-beban kang salamet ta'al mukhifun jelema anu ngentengkeun beban waktu di dunia kula embung di akhirat kacoceng derajat kula masa teu bareng jeung Sidina Abu Bakar masa teu bareng jeung Kanjeng Nabi kajenting di dunia kula susah kadeuluna kula teu senang jenting moal kebal di dunia mah Masya Allah cek anakna Siti Hafsah kaduhung urang bebeja ka bapak kos kitu cek kula ge nyana mah kos kitu ge urang sakit ge kunyana teu ditampilin cek nu geus nyana mah pedang tilok disarangkan kan nyana mah tah ieu lah bahkan nambah deui Baitul mal lamun kurang ada harti Baitul mal bisa lantaran kula aya hak tetapi beteng kula moal coba-coba diresian ku duit Baitul mal cek Sidina Umar moal sieun ka Gusti Allah jeun teh bagikeun ka hakna masing-masing kula moal kajen ku kumaha Sidina Umar sahabae seorang alim cek Kanjeng Nabi anu di jero beteungna kaeusian ku duit nagara ku duit pamarentah teu percaya karena kejujuran jeung keadilan eta kiai. Wah, cek Sidina Hafsah pun ngamuk ka dieu ka ditu kan. Tadi ge kan ulah. Geus ngamuk ka pada urang balik isin, Pak.
Lamun kiai ngadahar duit pemerintah, ngadahar duit sultan, geus nu kos kitu mah beres na ka kiaiana teu aman nyekelan ilmu Allah geus moal aman saya tiga-tigacan komo tamah make nyodor-nyodorkeun proposalna teu Siti Hadza ka proposal ge aya tambah meureun tambahna ti kiai ka gitu ngamuk bobat mun dicaritakeun mah mun dicaritakeun nyanangan nyaritakeun tentang duit-duit Baitul Mal duit-duit aya seorang sahabat begitu datang ngaran Salim teh jujur dan luar biasa ketika datang seorang raja katinggal ieu sahabat maneh Salim kan di Baitullah keur ngadoa bae boga kepentingan dunia kan maneh nyanangan nyeleuk boga kepentingan ayo ka dieu kula beres ngadoa terus ditungguan ku raja keluar cek begitu di mana yang ngadoa tadi boga kepentingan atuh boga dunia apa akhirat soal dunia soal akhirat urusan kula tah lamun boga kepentingan dunia yuk kula tungguan kula aduh cek Salim teh kula hayang nurutan sina Umar hayang nurutan sina Abu Bakar hayang nurutan Kangjeng embung kasihan ieu duit ku duit haram mal kebal deui hirup cakeuna teh begitu datang tah butuh sabaraha tah nyana indit masyaallah kuari mah kieu cek yen ieu duit dikumpulkeun kabeh eta naon eta duit cek ti saya ti raja boh maneh mah untung cek nu sajen teh maneh mah untung diperhatikeun ku raja datang ka dibere deut ceurik nya pan sia mah ceurik mangga duit ceurik dibere duit ceurik henteu kitu ke kieu bae tungguan ieu di dieu nya mun kula eueuh ka dieu deui meureunnanan ieu lain milik kula cokotnya serpet bae balik ditungguan ku dirinya ku nu sejen-sejen teh tungguan barang eueuh balik teh balik deui ka dinya seseuria dibawa berarti halal cek ada ieu Salimna geus pugus Salim mah langsung balik ka imah ngadoa ka Allah Gusti salametkeun abdi hirup di dunia ulah datang ka ngadahar duit ti pamarentah langsung aya nu ngudang Salim itu duit di atap itu kusaha geus dicokot ku anu kon alhamdulillah ai maneh teu kurang nu mantak embung kunaon besi kaganggu kahusuan salat kula besi kaganggu derajat kula engke di akhirat teu hayang kula mah ngadahar duit di pamarentah ji jaga tu kula ge kabagian saknya teh kitu ya kitu mah kula embung atuh deui sia bae ulah nurutan aing henteu mun nya ka di akhirat itu Tuhan ka surga kula ka surga ngan handap derajat mong aing mah dibawakeun we do dibikeun ka ditu teh hai sadu aya ieu bagian aya eta sia kunaon sih bisa jadi begitu mong aing mah Salim ge embungeun cek ieu teh lantaran ge di ka surga di surgana handap derajat komo lamun datang ka teu husuma jadi ka neraka teh aya aing ya tuh kami ge sarua cek ieu teh ya baheula makan kos kitu kuari mah lamun urang da embung duit pemerintah kadekeun mantep duit kene sarua gitu gas pokona mah lamun narimaan duit kadekeun pokona mah hese aing jadi penampungan anak geus teu inget kana halal jeung haram kuari mah teu inget husu jeung teu husu da kumaha coba baheula teh kiai teh anti kasupan duit pemerintah ulah kiai mah ulah engke ilmu na teu manfaat henteu manfaat ulah sakali ulah kecuali gede tapi tanggung sejuta baik itu 1 miliar tak kan anu mere enak kepotongan sia 1 miliar rugi negara bangkrut bisa mah ulah aya lain darurat kan cenah geus bae anggap darurat tangkorak sia baru datang Kulaisibana bejakeun ku anjeun Muhammad sama sakali moalkeun ka urang kabehan teh kecuali musibah lain musibah aturan-aturanana nasib dek khairin dek syarrin
KBG menang ti Gusti Allah teh wa maulana anu ngalindungi urang nasiruna anu nulungan ka urang tur urusan urang geus Allah ka Allah hungkul falyatawakkalul mu'minun masrahkeun diri jelema mukmin mah di dieu teh aya qasr hiji bahasa itu Allah nomor kedua di dieu teh aya izhar fi maqamil idmar pan tadi teh geus disebut la yusibana illa ma kataballahu lana tapi di dieu dijelaskeun diizharkeun wa Allah tu alaihi aya rahasia tabarruk istilzad tuluy ka dieuna aya fal yatawakkalul mu'minun tawakal teh tauhid urusan segala eueuh kaluar ti aturan Allah geus urang masrahkeun sadaya-daya ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala sebab jelema mukmin mah fal yatawakkalul mu'minun mun kurang dibahas soal tawakal mah masih keneh panjang ieu mah musibah nu tadi jadikeun barometer tur dijadikeun itibar kade leungit dunya mah urang inget bae kunaon leungit umur teh dua tentang rezeki wayahna supaya jadi ganjaran ti bibiti berangkat dagangna jeung sagala rupana make aturan anu halal tilu urusan anu katilu ieu adalah urusan lempangna urang teh horeng menuju akhirat diukuran teh keur nungguan ka akhirat leumpang urang nungguan ka akhirat sedengkeun can kanyahoan apakah ka surga apakah ka neraka jadikeun barometer jadikeun itibar jadikeun pembacaan diri ucapan Ali bin Husain wallahu a'lam